Boga HP anyar tapi po cara cek pulsa anak mah itunya Google Oke Google, cara cek pulsa. Tekan bintang 888 pagar. Ternyata pohonnya tekan naon pagar gitunya, tekan gitu gape tapi ngecek na aing kumaha yang ngecek pulsa euy ke Google bae Google ieu. Oke Google, kumaha carana cek pulsa? Tekan bintang Apa lain? Cakrawan. Iya ngecek pulsa. Nah urusan aja nyekel pagar maneh mah. Kapan kudu ditekan pagar tuh nepi kabar hareuh leungeun oge. Leuheung maneh mah kitu. Urang ditahan tekan bintang, sok mah ngecek pulsa tekan bintang. Langit hibar urang. Nah, aja karena neng wah ini dari itu gue ditombol ngecek ay kenalan mana neng Yuk topal iya tuh tadi tuh para cok wae kunaon juga nu hayam can dibere dahar itu kumaha itu teh erek dicek pulsa ditatakan pagar tuh tinggal ieu geus nepi ka buntet pagar. Ayo wok Urang di sarwar ngacok operator tekan bintang. Bintang di luhur atuh. Nyami aing kudu nyimpen udah dari kan. Aduh aing ieu doa teh salah eta teh lain kitu operator teh. Nitah teh tekan bintang 88 pager. Jadi ulah nyekelan pager ulah kudu ka bintang mana teh enggak dipilah nanti tuh banyak orang salahnya ya wah garelo dasar pengumuman ka jamaah anu nyana KP wayahna kudu dipaehan. HP muah sing dipaehan balik kamera mau gede gitu kemana tak ayo nyana HP tuh nyana ulah biaya pengumuman masjid mau HP bisa dipaehan mana mau kayak ayah wae bener asli sieun bunget sama asli balik kayak asli sieun iya kemana mana ke masjid apa itu bawa ulah Jumatan soalnya pengumuman dia cek si kecot namun aya anu Jumatan anu nyana HP kudu dipaehan. Wah, nu bener ka ewok. Bener mata aing balik deui. Oh, asli. Ini kudu ngelelewe si paehan. Naon ieu? Topang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Teu Jumatan tadi ka mana ieu? Tadi cenah aya pengumuman abi teh geus ka ditu balik deui. Pengumuman kumaha tadi? Sadayana cenah anu Jumatan anu nyana HP kudu dipaehan. Abi nyana HP kuy deui da siapa? Aduh. Saur saha eta teh? Si kecotnya. Ieu pengumuman teh anu nyana HP kudu dipaehan HP-na. Lain masalah jelmana nu kudu dipaehan. Gitu. Sugan teh kudu dipaehan berarti Jumatan urang. Ayo si kecot, si kecot. Ayo. Tuh.
maneh kudu paehan tadi cenah Jumatan aing buat Jumatan lain kitu maneh teh. Jadi kieu shotnya sana tadi teh pengon di DKM teh anu mawa HP wayahna HP-na kudu dipaehan lain jelema. Oh,